Naon ya ka dieu? Iya bah, kurang bogoh ke awewe. Tapi awena gilalin ke Amin. Wajar bae banget cenah ge kos bangkong. Ih si Abah aing ngomong teh sok tok mall. Ayo dia kuliah hayana kumaha? Iya mbah, kumaha carana awewe eta bogoheun ke Amin. Oh, gampang eta mah urusan leutik. Bener bah, Dia ngaruku kena mah aing. hampura bah, hampura. Ieu geura tulis nama jeung tanggal lahir manehna nya, nu asli. Siap bah. Geus bah. Geus, cuma nyaho beres be. Geus dia geura balik ka ditu. Isuk tembak awena, pokoknya dijamin ku Abah pasti daekeun. Oh atuh bah. Ieu DP-na bah. Tenang bah, amun berhasil. Ku Amin DP-na tambahan. Siap. Berarti aing isuk kudu nembak si Alda. Da, kumaha saja si Amin? Kumaha naonna? Din si Amin bogohan ka sia. Is, jagoan ditolak ya. Ditolak? Emang kelirahan nembakna? Kemari-kemari. Oh. Si Alda tuh poin tembak kuari pokoknya mah. Tunggu AA Alda sayang. Alda, Non bisnis ya? kok jadi sebaik si kak? Si Pak awas lah si Pak. Dek non sis ya? Ih, butuh ngartikeun aing. Bodoh. Oh geus lah. Alda, you mil. Will you marry me, Amin? Ah, pokoknya mah gitu be. Bating torek. Tok kapok dia. Mesti tolak ke kuaing. Hakan tak sia. Hahaha, hakan tak sia. Kau yang pergi jangan kembali, kelak kau rasakan perihnya ditinggalkan. Berharap ku kan datang lagi. Aku terbuang, aku mengalah. Saat kau tertawa, ku menangis tersiksa. Percaya hidup itu indah, walau tanpa dirimu. Naon sih, Min? Naon sih RP, Bay? Aing ditolak deh ku si Alda. Emang sih nembak si Alda deui? Heeh. Teu boga kabangus ya, geus ditolak ya nembak deui. Ish. Bek, padahal aing kemarin ka dukun. Kadukun. Oh, ka dukun. Dek nanying sia. Nek melet si Alda aing. Juk kok masih ditolak-tolak keneh bae ge? Nyaho dukun goblok dah mah, to manjur. Lain pelet dukun anu teu manjur. Terus naon? Beungeut sih anu hancur. Bangsat. Kian. Ayo naon. Bener bah. Sia ngaragukeun ilmu aing. Tolak. Emang kelirahan nembak ya? Bating torek. Aing bawa ke sia. Oh kakak